mun urang kerusing, Hei, urang ngadoping, oh Pak, ayo. urang kerusing, Pusing makan. urang ngadoping. Kelurahan Winduherang secara administrasi merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dengan batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cirendang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigugur, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cipari, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Purwawinangun dan Kelurahan Kuningan. Luas wilayah Kelurahan Winduherang seluruhnya adalah 90.674 hektar yang terdiri dari sawah 16 hektar, tanah darat 74.674 hektar, dan tanah lainnya 4.674 hektar. Yang terletak di kaki Gunung Ciremai, yang berada pada ketinggian kurang lebih 590 mdpl dengan iklim tropis, suhu udara rata-rata 27 sampai dengan 30 derajat Celcius, sedikit sejuk, dan secara administratif terdiri dari 16 RT dan 5 RW yang dibagi menjadi 5 lingkungan. Lingkungan Lingga Kemuning, Lingkungan Keramat Jaya, Lingkungan Lingga Harapan 1, Lingkungan Lingga Harapan 2, dan Lingkungan Lingga Harapan 3. Secara demografis, penduduk Kelurahan Winduherang memiliki penduduk yang heterogen dari berbagai suku, diantaranya suku Sunda, suku Jawa, Aceh, dan Cina, yang mayoritas menganut agama Islam. Jumlah penduduknya Kelurahan Winduherang yaitu 3.617 jiwa, laki-laki 1.909 jiwa, perempuan 1.708 jiwa, dan terdiri dari 1.025 kakak. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 75% jumlah kakak Kelurahan Winduherang berprofesi sebagai buruh harian lepas, tukang kayu, tukang batu, dan buruh swasta. 108 orang PNS, dan sisanya merupakan pedagang, pengrajin, penjahit, pengusaha, TNI Polri, peternak, dan petani, pensiunan, montir, dan supir. Sarana peribadatan, Kelurahan Winduherang memiliki masjid 2 buah, musola 4 buah, sarana kesehatan dan KB, Poskesdes 1 buah, Posyandu 5 buah, sarana pendidikan, taman kanak-kanak 1 buah, TPA 3 buah, PAUD 2 buah, pos PAUD 1 buah, sekolah dasar 2 buah. Winduherang, lembur kuring, Winduherang, lembur letik campernik, Winduherang mangrupakeun tempat anu endah, Winduherang sejuta kenangan. Matahari, mata sapi yang tergantung Asik. di langit Yunani, menyinari, menyaksikan bersatunya dua hati. Kemarin kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Pagi ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Kos, Hidra hingga Edina. Burung laut yang indah cantik golek mengiring kita ke suasana romantis. Hey. Kalimera, Obat. Kalimera, Obat. Kalimera.
kuyuk. Mantap. Dibosan lah ke orang Ya, nuhun Mang Teteh. Alhamdulillah. Oh, ini teh Mang Teteh. Kopi teh. di keduaan Ayo kopian dulu. Lumayan sama Parait. para itu eta mah tuh Atuh ngisin atuh ka netizen. Ieu si Mamang bisi. mana hiji keduaan itu atunya Oh, aya di Mang Aku, Teteh. aku. Nah, gitu atuh. Alhamdulillah. Ngaropi sadaya. Mohon mangga Kakak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina channel SNS Sawargi TV. Alhamdulillah dina waktu ayeuna tepang deui sareng simkuring Kang Agni disarangan ku saha deui sapalian mau bed aya Mang Ubed Dede. Sansino saparakansa. Alhamdulillah dina video anu kadua sapertos nu satu dijanjikeun di video nu satu acana yen SNS Sawargi TV bade midangkeun nostalgia anu langkung utamina ngabahas tentang Windu Herang. Lembur urang sadaya aya naon bae di Windu Herang teh, urang teh baheula pernah kumaha bae cenah Mang Ubed. ya Wengi ayeuna atanapi waktos ayeuna simkuring di dieu di rencangan aya Mang Teteng sapertos biasa. Aya kameramen Mang Tony. Iya, siap. Teras aya Mang Timo ya aya peserta Senior, enggal mana senior senior. ya Mang Timo si gondrong teh. Teras tetap ya juragan pia-pia sareng gemet gorengan. Aya Mang Wane kalesan Mantap. di ieu tempat. Sponsor utama. Sponsor utama di Mang Wane. Nah dina wengi ayeuna atau dina waktu ayeuna mau ber ya ieu teh. heula ieu teh Kenapa tapi teh? kita ulang teh di dieu teh dina acara naon bisa Oh, leres. Ampun. Ya, tong hilak atuh. Jadi dina SNS Sawargi TV ye tetap dina acara doping Dongeng ngopi jeung kuring. Asik. dongeng mah wae lah urang di penting apa nama lah insyaallah kanggo dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota nu nuju tebih mumbara Ya. nu nuju tebih di damel nu nuju sakola nu sono utamina ka Windu Herang manawi urang kupas tuntas urang bahas di dieu margi urang teh koreng masih keneh gaduh tempat-tempat kenangan ya nu kapungkur pantos ku urang katinca amengan kadinya meureun cenah Mang Ubednya naon bae cenah Mang Ubed cik inget keneh teh naon tuh di Windu Herang teh loba tempat teh Kang Api aya naon sana cika. sahijina ya tabet Tabet aya tabet hari tamah baheula keur urang laleutik nya 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 ke zaman tahun 80 80-an lah gitu nya. ya rada nyasel urang nya teh Nah, we atuh lah gitu. Kemana? Bebas. Tahun 80-an gitu. Di mana negara urang ya. Udah itu mah tukang Balik aduh ya Allah. masuk aya wae tuh Gitu. Jadi di tabet teh baheula mah tapi ya lamun urang misalnya nunjuk ka tabet ya. Baheula mah aya aturan kieu misalnya nunjuk di mana imam maneh tuh di ditu nunjuk ka tabet tah eta si curug teh wajib istilahnya lain wajib kumaha nya jadi Dilamot. lain ngorong Kumaha? dilamot dilamot tuh didacungkeun teu meunang dilap eta teh garing ku dewe Kudu garing ku dewek angin itu kan garingna satahun 2 tahun kan mah ngacung gitu. Tah eta tapi ditabet tapi zaman ayeuna mah jiga teh baru zaman ayeuna mah katabet teh blas keur zaman urang mah panya da geus Ya. pamali teh geus eueuh eueuh langsung pamali keur urang mah Pamalinya. gitu ayeuna mah duka. nah justru hari simkuring mah bab tabet teh baheula anu ka saemut kitu nya simkuring mah lamun di tabet teh ngalaman teh ya Kang Ubed nuju katan batur sarolat batur ngadangkeun khutbah urang mau gula-yulan Oh, tarsanan. tarsan teh make dina akar caringin Heeh. tah eta tarsanan gula-yulan gitu nah terus kata beteh mun pang favorit mah mun aya nu sunatan
Oh nya. Mulu. Itu anu seri internet. Ieu sok saha nu pernah ieu. Pangheula mah lupa. Hapunten nya ieu almarhum wah Ketib Sarip, wah Ketib Encong harita. Karuhun lah, Karuhun gitu karuhun simkuring karun urang sadaya. Mun keur nyeungeut parupuyan cenah ieu. Parupuyan di Menyanan, dina parupuyan teh. Eta barudak teh termasuk abdi meureun gitu ya simkuring, Kang Uben meureun Mang Timo, Mang Wanek, Mang Tony Krip, Ya, Mang sarua Teteh. bae lah. Raronghok teh ning dina makam, siap-siap. Ini pohon sandatang Ya, ya. terus raronghok we gitu. Surat datang ya geus nungguan. Datang geus ditungguan. Pas duit langsung sreng, tah biasana mah kumaha ikung. Nah, Maikum Ini teh. Mang Pendi Almarhum Ibu Suni. Sreng eta teh ronghok ieu sagala kacabak sagala karambe ditambat. Teras aya deui nu mata cerita haru mah, cerita haru ting cerita sedih eta di Kumaha tuh Kang Aping? kan dari baheula teh urang teh sok main bola nih di balai desa teh. Nah, eta teh mun main bola aya salah sawios penjaga, sanes penjaga manawinya pada amal di kalurahan tah. Lah teh nyebut nami manawinya hapunten ya. Ulah. Nyaritakeun nyaritakeun pengalaman ulang gitu ke harita. Kur enak ploku main bola kan itu ka dieu da bongan naman abong budak meureun. Kana kaca gembreng geus teu usaha nu najongna kudu ngagantian da sieun lumpat bubar. Sok aya nu nyeuselan teh. Sok sia hayu main bola di balai desa bertek lubat katabat aya jalan di tukang eta. Panyumputan. Oh jalan pintas Jalan pintas panyumputan eta teh. Raek kana batak. Dung aya pantong esek ka balai desa bosna. Heeh. Da abong juga laukan awu meureun pan. Hayu diantep we tah ku si Penjaga eta teh. si Jami eta teh diantep we keun dipolototan ditinggalikeun. Dung arasup panggeus di jero maka kunci di jero di luar di pendetan. Dikunci di luar di ditu kalau sok sia cek kalau bemarahin bola. Jadi gitulah. Aya di dieu Leres. anu Anu kantor gitu anu cerita. ngalaman ya carita simkuring dongeng simkuring. Carita tabet sapayeuna tabet. Nah, terus dia tapi dina masalah bubulayunan, kuring aya carita ya. Ya, kumaha cikan. Kayak bubulayunan gitu jika urang baheula keur di tabet, nah kana akar geuning. Ya, aya akarna da baradag gede gitu. Carita kieu tina bubulayunan teh. Jika Tarsan Tiga tasan. Jadi carita nanti aya hiji jalma. Keur nengan pagawean di jalma itu. Nengan gawe kan zaman kiwari mah hese ngian itunya. Nengan gawe hese. Nah, dia nengan gawe ka mana? Cenah cek manehna teh. Nengan ngalamar ka ditu, ngalamar ka dieu, anggar teu meunang. Teu ditarima da di kolak teh. Nah, pas manehna keur leumpang bari tunggu, bari satajong-tajong we kitu udah haral meureun teh dek meunang pagawean. Dina tiang listrik teh aya pamflet geuning, aya iklan menerima lowongan pekerjaan. Jadi monyet dina eta teh. Jadi bubulayunan we kostum monyet gitu. Wah, geus sampeur caritana teh. Geus nepi ka kantorna bade daftar cenah abdi jadi momonyetan cenah dina pamflet abdi maos cenah gitu. tempat sirkus meureun sanes. Lain kebun binatang. Nah, itu bulayunan, sok siap cenah gitu. Berani terima resiko cek nu boga eta teh kebun binatang teh siap lah. Geus make kostum monyetan. Bulayun lincah. Mun di urang masih koek lah gitu, mun di urang mah baheula. Mangrian. Lalan dia nepang koek. Srianto teh. Bulayun atraksi ka tepuk tangan, jama teh ieu monyet. Viral action Bulayunan gitu kade sakali waktu ancang-ancang bulayunan teh jauh teuing. Ngaluwihan kandang monyet, asup ka kandang macan. Allahu Akbar. Dikarekep cocok atuh tuh. Begitu, jeuk. Nepi ka kandang macan. Kayak ya sarada tegang dong yang ieu. Tegang gitu. Jeuk ka kandang macan. Wah, aing pae ieu aing pae. Krek bukan kasih macan. Buki-dukut. Wah, aing pae ieu aing pae. Heuh da manehna mah ngarasa jalma lain monyet. Mobil lagi bisa Tersinggaring sungut. Aing pae heuh da rumah sama manehna.
Jama lagi mau beneran. Buki deket wah mau baca segala lupa disambat. Buki deket semua gerem. Ampun ngomong si eta teh. Ampun abdi masa responnya, abdi majami. Nah eta si macan kegereman dibuka ke dokna teh. Tenang bae da abdi ge jama. Alhamdulillah. Selamat eta. Malah lagi bahaya si macan ge baheula pernah datang. Abdi teh senang gitu aing ke senior maneh. Tenang sudah baheula. Macan ge mamacanan. Mamacanan. Saling besengan gawe daftar jadi mamacanan. Jadi mamacanan gitu. Tah gitu manawi da. Heeh, zaman ayeuna mah ke zaman susah meureunnya meureunnya. Zaman kayak komo ayeuna Covid, Zaman Covid, zaman corona awan cenah da misalnya ampun teuing da. Sekolah ge depan. Segala melihara rese. Heeh, nya ieu zaman sakola ge budak lebih ka Karloti mah coba. Ulah sampai ya budak urang nu caricing bae di imah ngadaraku bae di imah komo kana HP jual ke sekolah dikira jadi kepala sekolah da karo bisa ngikon ka mana. Ulah ka Karloti mah. Jadi kolot. Nah gitu mau ben meureunnya lagi pamirsa sadayana wargi-wargi dulu-dulu doping di dia sadayana eta manawi salah sawios nostalgia urang nu aya di Tabet. Tah tapi alhamdulillah zaman harita urang sanaosnya bantongor-bantongor budak lah ya kenakalan anak-anak mudah-mudahan tong kasampeur ku anak incu urang ka payunnya pan baheula maya OLED enaon nya tah bener OLED anu hideung nih kan sagede sigi salak urang gitunya eta teh kan keur aya nu mapag teh salian ti nu keur aronghok neangan koin nulung koin gitu nu diawer sawetkeun manggi oleh teh meuli atuh digosok-gosok hoyo nepikeun ka geus ngebul totolkeun kana pipi totolkeun kana bitis batur pan geheng Allahu Akbar abong budaknya eta keur mulung nu aya order di tempat oleh set gitu tol begitu panas teh dek leungit ayo kabuluan di dina ayo nu bujurna ngomong-ngomong ihioh apa pamirsa sadayana ya wargi-wargi ihioh naon bahasa ihioh teh buroh teh horeng teh buburokan apalagi mapag budak sunah artinya kapungkurna mung aya sagrup manawinya grup nanti Abah Ketip Sari. Nah, teras kadiekeun aya di nu ngaluluguan teh grup Mang Bajir. Saya mung ayeuna salam faktos ka Api Bajir mung duka ieu kamarana ayeuna teh terus aya nu neraskeun. Ya meureun gitu meureunnya. Ya eta meureun dipake ke kostum nu kebun binatang teh aduh ulah atuh meureun da aya di Pakasaban sanes meureun gitu. Nah, sa gedengeun tina aya Tabet sareng dongeng-dongengna nu sanes kan di payuna teh aya masjid Karunda. Aya masjid nu namina Nur Alim. Masjid Nur Alim. Eta teh nami Nur Alim teh tina nami naon teh? Eta teh nami Nur Alim teh ceunah ieu ge urang oge da asa-asaan naon teh can pernah pendak beureum kitu ari tepang mah buah onaman da horeng teh eta teh karuhun urang sadaya di daerah Nur Alim teh. Eta teh dicandakna upami telepat tina nami sesepuh Windu Herang anu pituin ti Banten kumaha naon ti Banten namina teh payuna teh ti Banten aya tapi hampurannya lain dagang daun sia di Banten asli orang bisi tahu orang Banten da kumaha naon disebutkeun ti Banten tina nami tos katawis aya tu bagus eta teh namina teh tu bagus Nur Alim sasawilas horeng teh eta teh turun teras dugikeun ka Bapak Haji Dodoy Bapak Haji Dodoy Pantoing sawah kapan teh gitu dia emang di mangga komen ya ini terang Pak Haji Dodoy teh asa kumaha di komen lah jawabna teras turun deui tati uyut liu kapungkur kana teras netes nitis dugi ka Gaduh Putra cenah murang kali Pak Haji Dodoy teh 2 jeung kasep atuh dapat nomor aya goreng ka kasep deui kasep mah kudu dibawa malah bising anu kasuat-suat gitu. Nah horeng teh di masjid eta teh urang teh kenging didikan atikan bag-bagan agama bag-bagan anu ngaji gitunya pasti da urang mah zaman harita naon deui itu zaman keur budak salain ti main bola hujanan meureun kitu jeung sore sakola agama ngaji